Bayangkeun Kang, urang mah teu menta macem-macem. Jadi salaki urang mah teu kudu neko-neko, teu kudu alim, teu kudu lugu. Dek mabok meunang, rek judi nyak hareup maneh, rek ka awewe kop bae. Urang mah ngarumasakeun awak sorangan, moal rek nuntut kudu boga salaki nu sempurna. Dek setia alhamdulillah, dek jujurnya syukur, rek ngabobodo nya hakna eta mah. Dek alus gorengna anger salaki urang. Beunang dielingan hayu, teu eling-eling nyakeun bae tetep dibaturan. Kabeh oge butuh waktu. Ngarubah sifat jelema teu sagampang nyanyipok ame-ame belalang kupu-kupu. Pun urang galak, urang rewel, urang judes, urang ngadat, tetep teu bisa ngarubah kahilafan salaki urang. Ngan hiji nu bisa dilakukeun mah, didoakeun saelingna. Urang mah teu sieun ditinggalkeun kawin deui, nu dipikasieun ngan hiji. Katika salaki urang keur mabok dalam keadaan maksiat jeung babaturanana, keur asik jojogedan di orgen atau keur janjian jeung awewe lain misalkeun, ajal datang ngajemputna seketika tanpa diberi waktu tobat. Terus kumaha nasibna di alam kubur engke? Kabayangkeun kumaha ngeurina mangkat ulin balik-balik dianterkeun mobil ambulan. Ieu mah keur kabeh lalaki, keur bahan renungan. Bayangkeun keur ngeunah-ngeunah mabok, jantung maneh kakonci gagal napas. Terus modar, budak leutik keneh, pamajikan ngora keneh, paeh asup neraka. Matakna awewe mah didesain judes rewel loba bacot sok nyinyin diri teh dirancang meh kuat hatena, kuat ragana, karena tugasna sabar nyang hareupan masalah naon wae. Awewe mah teu hayang salakina kunanaon, kahayang mah nya cing salamet, cing sehat, panjang umur. Mun awewe ngalarang salaki ngarokok, ngalarang salaki mabok, nyaeta tujuanna meh salakina teu tereh modar. Ditinggalkeun jelema nu dipikanya teh nyeri pisan. Ditinggalkeun salingkuh ge nyeri hate, komo mau ditinggalkeun paeh Kang. Ketahuilah wahai para salaki, pamajikan rewel teh semata-mata meh maneh teu tereh modar. Mun maneh beuki mabok, beuki ngobat, beuki awewe, tapi pamajikan maneh tara ngambek, tara ngomong, tara nyarekan, mungkin pamajikan maneh geus siap ditinggalkeun paeh. Maneh modar asup neraka, pamajikan maneh jadi randa, beuki geulis dikawin ku batur. Coba bayangkan.